Bismillahirrahmanirrahim. Warwa Tabrani sareng diriwayatkeun ti Imam Tabrani rahimahullahu taala fil kabiri dina kitab al-kabir ayil mu'jamil kabiri tegesna dina kitab mu'jam al-kabir fa inna karna sanyana lahu Imam Tabrani ngagaduhan ma'ajima salasatin kitab mu'jam tilu nu kahiji disebatna kabiron mu'jam kabir wa awsata nu kadua mu'jam awsat wa asghara sareng nu katilu mu'jam asghar. Imam Tabrani rahimahullahu ta'ala nampi ieu cariosan an Ma'kilin ti Sayyidina Ma'kil bi fathil mimi huruf mimna kudu dibaca fathah wa kasril qafi sareng huruf qafna kudu dibaca kasrah. Ma'kil saha Sayyidina Ma'kil teh Ibni Yasarin nyaeta putrana Yasar. Hadza ari ieu anu bakal dicarioskeun ku Imam Tabrani ti Sayyidina Ma'kil teh al hadisa merupakan sebuah hadis ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la ayyut'ana seandaina ditusuk ditojos bil bina'i lil maf'uli ieu kalimat la ayyut'ana merupakan susunan bina lil maf'ul. Nah seandaina ditusuk fi rasi ahadikum di kepala salah seorang di antara araranjeun bimihyatin dengan jarum bikasril mimi macana kudu dikasrohkeun huruf mimna wa fathil musannati tahtiyati sareng kudu dibaca fathah huruf anu titik dua dihandap nyaeta iya mikhyati. Naon ari makna mikhyat teh? Wa huwa sareng ari mikhyat ma yukhatu bihi nyaeta perkara anu sok dianggo menjahit kal ibrati seperti jarum min hadidin anu terbuat tina besi. Seandaina kepala anjeun ditusuk make jarum anu terbuat tina besi khairun eta lebih baik lahu bagi eta si jalma min ayyamassa mro'atan daripada menyentuh wanita la tahillu lahu anu teu halal pikeun eta si man. Masyaallah. Saking keulah-ulahna menyentuh bukan mahram lebih baik kepala ditusuk jarum. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ittaqu araranjeun kudu sieun fitnatad dunya kana fitnah dunia kana cobaan dunia wa fitnatan nisa'i sareng kana ujian dari wanita. Kunaon sebabna orang harus takut dan berhati-hati untuk menghindari fitnah dunia dan fitnah wanita? Fa inna awwala fitnati bani Israila karena sesungguhnya awal terjadinya fitnah bagi kaum Bani Israel kanat min kibalin nisa'i. Fitnah yang menimpa kaum Bani Israel bermula atau berawal dari perempuan. Mata kurang kudu hati-hati ya Allah ya Rabbi ieu kan geus terbukti cariosan Kangjeng Nabi teh. Berapa banyak pejabat anu rusak moralna, anu rusak reputasi gara-gara perempuan. Berapa banyak ustad kiai anu hancur masa depan, hancur reputasinya gara-gara perempuan. Mudah-mudahan orang ulah bosan-bosan ngadoa ke Allah. Mudah-mudahan orang sararea sing dilindungi ku Allah Subhanahu wa taala
tina berbagai fitnah dunia sareng fitnah perempuan terutama di akhir zaman ieu. Jangan sampai wasiat Kangjeng Nabi ieu dilupakeun ku urang supaya urang tidak terjerumus terhadap fitnah dunia dan fitnah wanita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sareng parantos ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma taraktu ba'di fitnatan, aku tidak meninggalkan setelah aku wafat satu fitnah, adarra yang lebih berbahaya, ala rijali bagi kaum laki-laki, minan nisa'i dibandingkan dengan fitnah masalah wanita. Jadi fitnah yang paling berat dan paling berbahaya bagi kaum laki-laki adalah cobaan dari wanita. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sareng parantos ngadawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal khalwata, berhati-hatilah araranjeun terhadap menyepi, khalwatya ai tegasna ijtanibul khalwata, jarauhi ku araranjeun berkhalwat, berduaan di tempat sepi. Atawa di zaman ayeuna mah khalwat teh bukan hanya berduaan secara fisik di tempat sepi, tapi bisa wae fisik nama berjauhan, akan tetapi melalui chatting di Facebook, chatting privat ya geninganan dengan lain mahramna. Nah iki sama kategori khalwat modern kan hieu, awak mah berjauhan tapi orang bisa terus-terusan berkomunikasi, bermanis-manan, bermesra-mesraan dengan lain mahramna melalui chatting dan lain sebagainya, atau video call, komo tamu. Numatak jauh-jauh hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan ke orang kabehan, iyyakum wal khalwata bin nisa'i, hindarilah ku araranjeun berkhalwat atau bermesra-mesraan dengan wanita yang bukan mahram. Komo jeung istri tetangga mah ulah, jeung istri batur ge ulah. Kan zaman ayeuna mah ye sangat sulit dihindari. Komo beukeun jelema nu lemah iman mah. Teu saeutik rumah tangga hancur gara-gara chatting. Teu saeutik rumah tangga beberantakan gara-gara kanyahoan selingkuhan di Facebook atau di medsos lainnya. Na'udzubillah min dzalik. Fawujudul amrodi, maka adapun kehadiran laki-laki yang masih muda, wal unsa dan wanita ghairi siqati yang tidak dapat dipercaya, la yanfi hurmatal khalwati, itu tidak dapat menghilangkan keharaman berkholwat. Misalnya orang ngobrol sareng seseorang anu bukan mahram, akan tetapi di antara orang teh aya wanita lain tapi anu tidak siqah, tidak terpercaya, atau aya seorang pemuda anu masih keneh muda. Nah, kehadiran ieu wanita yang tidak dipercaya dan kehadiran pemuda yang masih muda ieu tidak menghilangkan keharaman berkholwat, tetap aya haram. Bikhilafil mahrami, berbeda dengan adanya kehadiran mahram. Warrajuli ghairil amradi, dan kehadiran seorang laki-laki yang sudah tidak muda lagi. Wal unsa siqati, atau kehadiran wanita yang dapat dipercaya. Fa inna kulla minhum, maka semua yang disebutkan tadi, mahram, laki-laki yang sudah tidak muda lagi dan wanita yang dapat dipercaya,
yanfi dalika itu dapat menolak dari keharaman berduaan atau berkholwat. Misalnya orang ngobrol sareng istri tetangga kusabab aya perlu, tapi obrolan orang disaksikan oleh suaminya atau disaksikan oleh mahramna. Nah itu mah tidak termasuk kholwat. Fawalladzi maka saur Kangjeng Nabi sumpah demi zat ay wallahi alladzi nafsi ay ruhihi, sumpah demi Allah yang jiwaku ruhku biyadihi ay biqudratihi, yang jiwaku berada di dalam kekuasaan Allah. Ma khalar rajulu bimra'atin, tidaklah berkholwat seorang laki-laki dengan seorang perempuan, illa melainkan dakhala syaitanu akan masuk setan bainahuma di antara keduanya, ai rajuli wal mar'ati, tegesna setan bakal hadir menemani laki-laki dan perempuan yang berkholwat. Naon tujuan setan menghadiri orang yang berkholwat? Fayuqiuhuma fil fitnati, setan akan menjerumuskan laki-laki dan perempuan yang berkholwat ke dalam fitnah. Wala ayyuzahima, seandaina berdesakan saur Kangjeng Nabi, ay yudayqa tegesna berhimpitan, rajulun seorang laki-laki, khinziran dengan babi, mulattihan bitini yang berlumburan tanah, au hamain atau lumpur, ai tinin, lumpur itu adalah tanah aswada anu hideung, muntinin anu bau. Wa au huna, dan huruf au dina ieu hadis lisyaki kusabab keraguan minar rawi tirawi ti anu ngariwayatkeun ieu hadis. Anu ngariwayatkeun ieu hadis bingung atau ragu, Rasulullah nyarios tin atau hamain, nyarios tanah atau lumpur, matak ditambahan nganggo kalimat au ku perawina. Nah, saur Kangjeng Nabi, seandainya seorang laki-laki berhimpitan dengan babi yang berlumuran lumpur, khairun, itu lebih baik lahu bagi laki-laki, min ayyuzahima, daripada berdesakan mankibahu pundakna eta si rajul, mankibam ra'atin la tahillu, berdesakan dengan pundak wanita yang tidak halal. Hadis ieu bukan berarti Kangjeng Nabi menganggap babi lebih mulia daripada wanita, sebagaimana anu disangkakan ku sebagian kecil orang. Bukan itu maksud Kangjeng Nabi, tapi di dieu Kangjeng Nabi sedang membicarakan bahayana, bukan membandingkan kemuliaan wanita dan binatang. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini mengingatkan kepada kita bahwa berdesakan atau berhimpitan dengan wanita jauh lebih bahaya daripada berdesakan dengan babi. Sebab berhimpitan atau berdesakan dengan wanita akan mudah menimbulkan syahwat. Dan jika kita tidak bisa mengendalikan syahwat tersebut, maka kita akan terjerumus dalam perzinahan yang akan mengakibatkan kita disiksa di dalam neraka. Tapi jika berdesakan dengan babi, bahayanya paling ditubruk babi doang. Sekalipun terluka ditubruk babi, bahayanya jauh lebih ringan daripada terjerumus ke dalam perzinahan. Tubruk babi asup rumah sakit seminggu paling cager, tapi lamun terjerumus dalam dosa perzinahan, tobat nage hese, jeung lamun teu tobat disiksa di neraka. Ieu anu dimaksud ku Kanjeng Nabi.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sareng parantos ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nisa'u ari wanita habailus syaitani eta jebakan syaitan. Walaula hadhihi syahwatu, seandainya tidak ada syahwat ieu, lama kana lin nisa'i sultanatun 'alar rijal, pastilah wanita tidak akan mampu menguasai kaum laki-laki. Jadi pada inti nama kusabab kaum laki-laki mudah terpesona, mudah terjebak oleh rayuan wanita adalah syahwat. Syahwat laki-laki yang tidak diurus, anu henteu dikendalikan, sehingga syahwat ialah anu bakal menjerumuskan laki-laki terjebak dalam bahaya fitnah wanita. Numatak ialah orang perluna menjaga syahwat ulah sampai syahwat teh diabur kaditu ka dieu, sehingga teu nyaho mana nu halal, teu nyaho mana nu haram. Kudahsyat-dahsyatna ieu syahwat teh, wa qad qila sareng sungguh parantos dicarioskeun ku sebagian ahli tafsir, fi ta'wili qaulihi ta'ala, dalam mentakwil cariosan Allah Subhanahu wa taala dina surat Al-Baqarah ayat 286. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wallahu a'lamu bi muradih Rabbana, wahai Allah pangeran abdi sadaya, wala tuhammilna sareng mugi Gusti ulah ngabebankeun ka abdi sadaya ma kana perkara la taqata anu henteu mampu lana pikeun abdi bihi memikul eta cobaan. Maknahu makna ieu ayat saur sebagian ahli tafsir, syiddatul gulmadi, dahsyatna kobaran syahwat. Nah, dengan ayatna takwil anu seperti kieu di sebagian ahli tafsir, urang tiasa diamalkeun ieu doa atau ieu ayat ketika nafsu urang terlalu berkobar-kobar ngan hayang ka awewe, hayangna teh awewena awewe lain mahram deh anu teu halal. Seurkeun maoskeun ieu ayat, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih, sebanyak-banyakna bari memohon ke Allah supaya Allah memberikan pertolongan ke urang hingga urang tiasa mengendalikan hawa nafsu. Wa qad qila sareng sungguh parantos dicarioskeun ku salah satu pendapat, idza qama di mana-mana nangtung dakarur rajuli, dakarna seorang laki-laki, ereksi dia berarti dahaba sulusa aqlihi, maka bakal hilang 2/3 dina akalna eta si rajul. Matak sing hade eta ulah sampai dakar urang berdiri di mana wae, ulah sampai berdiri di angkot, ulah sampai berdiri di kereta. Naudzubillah min dzalik. Naon sebab tadi teh apa? Lamun kobra geus berdiri, wah geus 2/3 akal laki-laki hilang. Kaera ge leungit lamun misalkeun geus berdiri. Itu cenah orang mah kiai, sarua wae kiai ge ulah sampai eta kobra nangtung di luhur panggung, bahaya ta. Fayajibu maka wajib alal mar'ati pikeun seorang istri, idza aradatil khuruj, ketika eta si istri teh bade keluar rumah,
Antasturo kudu nutupan jami'a badaniha seluruh badan eta si istri, wa yadaiha sareng nutupan kedua tangan kecuali telapak tangan, min a'yunin nadirina supaya tidak terlihat oleh mata-mata orang yang memandang. Jaga aurat di mana-mana rek keluar teh. Idza kharajat apabila seorang wanita akan keluar rumah, fayajibu alaiha maka wajib bagi seorang istri antatanakkara kudu menyangkal atau mengingkari, pura-pura tewauh ala man tadunnu kajalma anu menyangka annahu ya'rifuha bahwa eta si jalma teh mengenal ka eta perempuan, au ta'rifuhu atawa istri mengenal ka orang eta anu lain mahromna tentuna. Jadi lamun seorang istri nuju aya di luar di mana-mana komo bari di tempat anu teu aman ningali seseorang anu dikenal ku urang, pura-pura teu bau wae, pura-pura teu kenal wae, atawa sebalikna urang keur berjalan si istri teh sorangan di mana-mana bari jeung di tempat teu aman, jol we aya laki-laki anu teu dikenal pura-pura kenal ka urang, buru-buru hindari antatanakkara, hindari ulah sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Wa idastadana sareng di mana-mana nyuhunkeun izin saha sadiqun sahabat suami urang atanapi dulur jauh suami urang li ba'liha untuk bertemu dengan suami urang alal babi di lawang pantok, walaisal ba'du hadiron sedengkeun ari suami ibu teh nuju teu aya di bumi, lantas tafhim maka ibu jangan terlalu banyak bertanya ka eta sahabat suami urang atanapi nu ngaku kerabat suami urang, walam tu'awidhu fil kalami dan jangan mengulang-ulang ucapan kepada orang tersebut, dalam arti jangan terlalu banyak ngobrol. Naun sebabna ghiratan ala nafsiha karena akan membuat cemburu kepada wanita, wa ba'liha dan akan membuat cemburu suaminya. Kada demikianlah qalahu telah mengatakan kepada faidah tersebut siapa? Al-Ghazaliyu Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, wallahu a'lamu bissawab.